Kiragabaya musirkeun panetepna kanang bule terus nyarita. Ge heula tenang heula nang bule. Tenang heula. Mun si laing bener incuna sirawing. Yeuh. Bere heula kasempetan dewek keur ngatur napas. Anu ngahega kawas kieu yeuh. Jeung kan nyeri sinarada ngurangan. Tapi dewek masih kena tetep bakal nuskeun tarung nang bule. Sanajan dewek geus dirubuhkeun tapi dewek can ngarasa eleh jajatin ku si laing. Jadi maneh teh minta heula waktu keur mulihkeun heula kakuatan meurina nya. Memang bener caitan maneh teh ranca buaya. Anu jadi aki aing teh si Rawing. Geus amanat anak incuna dina mangsana tarung. Geus bisa ngungkulan lawan, teu kudu boga karep hayang nanda salawan. Eta lawan teh geus teu bisa ngalawan. Ayeuna maneh minta heula waktu keur kasempetan, teu naon. Saku aing ditungguan Raga Buaya. Ki Raga Buaya ngatur hapan napasna bari ngomong dina jero hatena. Jurus pamungkas milaga jiwa nyata bisa diungkulan ku sidang bule. Ningali kana kayan seperti kieu mah geus eueuh dipilihan ke dewek. Kajaba ti kudu ngagunakeun kakuatan ilmu simpenan. Nyata kakuatan ilmu Sabta Birawa. Dina waktuna aing ngagunakeun kakuatan eta ilmu. Sinang bule pasti bakal ngerasa aneh. Sabab mangsa aing kabenangan ku panarajang anu lawan, mangka jirim aing bakal nambahan jeduan. Sakali deui kabenangan panarajang, jirim aing bakal nambahan jadi tiluan. Mun masih kene kabenangan deui ku panarajang lawan. Jirim aing bakal tapi kana puncakna jadi 7 jirim. 7 jirim si Raga Baya anu bakal ngahurup ka sida bule. Bila ku teu kawalahan ta si budak edan teh. Ngan resikona memang berat oge ieu teh. Sababun eta ilmu Sabta Birawa bisa diungkulan lawan. Saila sabulan aing geus moal bisa ngagunakeun kakuatan lapisan. Sabab kakuras. Alah, dina mangsana ngalakukeun tarung. Ki Raga Baya akhirna nangtukeun sikapna mangsa nuruskeun tarungna ngayuna nang bule bakal ngagunakeun kakuatan ilmu simpenanana nu disebut ilmu Birawa. Mangrupa ilmu pamere Mbah Balaganjur anu jadi lanceukna. Kakuatan ilmu nu aya hubunganana jeung kakuatan gaib. Ki Raga Baya ngasongkeun 2 dampaleungeunna terus ngacungkeun sapasang dampaleungeunna nu dirangkapkeun bari jeung meureumkeun panonna. Harita nang bule geus bisa ngarti anu jai lawan bakal ngagunakeun ilmu simpenanana. Nyaan maneh bener-bener kuat kahayang terang cabuaya euy. Ayeuna maneh rek ngagunakeun ilmu simpenan anu kapimilih ku maneh pasina oge nya. Ku aing geus bisa katebak anjir. Tong nganggap aing boloon, nya ge aing bebenyit kene anjir. Hasok rek ngagunakeun ilmu naon ge, diladenan ku aing mah ranca buaya. Ari heueuh mah maneh masih kene hayang nuruskeun ieu tarung. Bener dewe kagunakeun kakuatan ilmu simpenan nang bule. Nu matak, aing geus bisa nebak anjir. Kakuatan ilmu anu bakal ngagetkeun si laing. Dewek boga keyakinan si laing moal mampu ngimbangan kakuatan ilmu anu bakal digunakeun ku dewek di waktu ayeuna. Oh.
cek aing ge montong ngaheuleukeun bacot ranca buaya. Cek aing ge maneh rek ngagunakeun elmuna naon oge diladenan ku aing mah anjir. Sok gancang aing rubuhkeun mun heueuh mah maneh begu garubuhkeun aing ranca buaya. Dia ku dewek kana bakal dibuktikeun sanang bule. Oke, sok buktikeun sia. Ayeuna waktuna dewek bakal ngarubuhkeun si laing. Heueuh, sok atuh teu ngabacot we goblok geus ah. Tada sia. Satwa birawa. Jurila cilung Kiraga Baya maju narajang. Kecepatan gerak jeung kekuatan Panarajang jadi leuwih hebat. Tapi Panarajang Kiraga Baya tetap teu bisa keuna kana anggota badan lawan. Malah nang bule lain saukur ngabendung Panarajang lawan. Tapi bisa ngasupkeun di Panarajangna. Sok geus. Panarajang lawan dipendung. Nang boleh ngasupkeun Panarajang leungeun katuhunang hantem dada lawan. Sacebrok gas. Wah! Kabunangan dewek anjir. Goblok sia. Kiraga Baya ngagrok kaget sebunahan ka nyeri. Bari ngadaligdeug mundur ka tukang sababaraha lengkah. Tapi mata kaget sabab harita Jirim Ragabaya jadi namahan. Jirim Ragabaya namahan jadi 2 urang. Salah seorang Jirim Kiraga Baya harita nyarita di Barujeng Seuri. Kabandunganku si laing lang bule. Panarajang si laing anu keuna kana anggota badan dewek. Malah ngajadikeun Jirim dewek jinamahan. Ayeuna si laing kudu ngalawanan 2 urang lawan deuleu sia. Dina Jirim Kiraga Baya si laing pasti kaget ningali keanehan dina waktu ayeuna sia bule. Aing mah henteu singna kaget jeung ngerasa aneh sia ranca buaya. Tayaan diri maneh rek terus ngalobaan tepikeun ka jadi ribuan oge kumaha sia anjir ah. Keur aing mah moal make mundur anjir. Cek aing satungtung aing acan jengker eueuh nyawaan mah bakal terus ngalawan aing mah. 2 urang Jirim Kiraga Baya pada saga diri pikeun maju narajang babarengan. Salah saurang Jirim Kiraga Baya harita nyarita. Si laing memang geus teu sabar hayang geura modar nang bule. Urang teruskeun sataluna. Jurela cilung, 2 urang Jirim Kiraga Baya maju babarengan ngahurup ka nang bule. Nang bule ngagunakeun ilmu pangenting badana. Jirimna jojoratan di antara Panarajang 2 urang lawana. Sok hiuk telat los. Sok hiuk telat los. Sanggeusna nyingkahan Panarajang 2 urang lawana. Harita nang boleh ngalakukan Panarajang balasan ka salah saurang lawana. Kacepetan gerak nang boleh teu bisa diimbangan lawan. Ngajadikeun Panarajang nang boleh keuna kana sasaran. Sok yuk cebrok kekekeus. Wah, dewe kabeunangan anjing. Kabeunangan dewe aduh. Jirim Kiraga Baya anu kabeunangan ku Panarajang nang bule harita ngagero nahan ka nyeri terus ngadaligdeug mundur ka tukang. Tapi matak aneh diwe sabab Jirim Kiraga Baya jinamahan harita jadi aya 3 urang Jirim Kiraga Baya. Salah seorang di antarana harita nyarita.
silaing bakal kaget jeung ngarasa aneh di wae da bule. Sabab dewe kayeuna jadi tiluan. Artina silaing bakal kudu ngayunan tilu urang lawan. Dina jirim jalma anu sarua. Nu kakuatan jeung kamampuan ilmu silatna ge sarua. Jadi mun silaing bisa ngimbangan, kandung harti silaing bener-bener hebat nang bule. Cek aing ge maneh rek ngalobaan tapikeun ka puluhan bakal ratusan ge sabodo teuing keur aing mah teu urusan anjir. Aing mah gemir anjir. Muasieun. Dilawanan ku aing mah anjir. Kangaranan mertahankeun mustika tirta talaga warna mah. Nyawa aing taruhanana oge ranca buaya. Silaing montong waka ngarasa percaya diri bakal mampu ngungkulan nuji lawan siana bule. Sabab dina akhirna mah silaing tetep bakal kawalahan sia. Dewek tiluan bakal ngelakukan tindakan ka silaing. Kitu deui sia. Ilmu maneh dipanet ku aing mah sia. Cerat, cung. Tilu urang jirim Kiragabaya harita maju babarengan. Nang bule jujur ratande di antara panarajang tilu urang lawana. Sok hiu cerat, polos. Sok hiu cerat, polos. Panarajang tilu urang lawan. Taya nu kena kana sasaran. Saterusna nang bule ngalakukan panarajang balasan ka salah saurang lawan. Kacepetan gerak panarajang nang bule teu bisa diimbangan. Samemeh aya anu maju deui narajang harita nang bule bisa ngasupkeun panarajangna ka salah saurang lawanna. Sok hiu sebelum tes dewe kabeunangan deui aduh. Jirim Kiragabaya kabeunangan ku panarajang nang bule. Ngageronahankan nyeri bari ngadalidug mundur ka tukang sababalengkah. Tapi seperti tadi diwe lawan Ritarajang jirimna jadi aya 2. 4 urang jirim Kiragabaya harita marancudna tangtunganana. Bari musirkeun perhatianana ka nang bule. Salah saurang jirim Kiragabaya harita nyarita ditujukeun ka nang bule. Perhatikeun ku silaing nang bule. Dewek ayeuna geus jadi opatan deuleu sia. Sarta bakal maju di babarengan pikeun ngahurup silaing. Dewe kuga keyakinan ngayunan 4 urang lawan sakaligus mangka silaing bakal kawalahan siana bule. Hartina moal deui silaing bakal roboh dina kaya daun nyawaan. Baik wae rek tepikeun ka jeli sabala urang oge anjir teu jeli pikiran keur aing mah. Teu jadi masalah keur aing mah sia Ragabaya. Malah maraneh opatan jadi belagu jeung goblok sia. Mun teu bisa ngabinasakeun anu jadi lawan. Asok maju dina rajang maraneh opatan ranca buaya. Aing geus kesel hayang kebeunang ku panajang nu lawan ya. Dewek bakal dicumponan kayang silaing nang bule. Asok ngomong bae si anjir. Ulang teruskeun sataluna. Rasakeun sia. Modal sia. Jurelat cilung. Opat jirim Kiragabaya harita maju narajang. Dina kecepatan gerak jeung kakuatan panarajang sapinuhna. Kayaan lumangsung tarung jerobah. Nang bule masih mancung nyingkahan jeung ngabendung panarajang tilu urang lawan. Tapi nu saurang deui jirim Kiragabaya bisa ngasupkeun panarajangna kana anggota badan nang bule. Ngajadikeun nang bule ngabangkieung mundur ka tukang. Suk. Cuprok kedas. Aing kabeunangan anjir. Aing kabeunangan. Nang bule ngagerunahankan jadi bari ngabangkieung mundur ka tukang.
meh-mehan rubuh ngabengkang tapi gancang ngagunakeun kasaimbangan badana bangkiung daligdeug ranag nang boleh ngerenkeun sukuna anu ngadaligdeug terus mancukeun tangtunganana bari ngatur reng hapanapasan pangaruh nang boleh kabenangan kudu dilawan ngajadikeun pangaruh tipung wangi panutup jadi ngurangan harita nang boleh geus henteu kawas tadi siga anu keur sare bari nangtung tapi panon buncelik teu saukur meletet sirahna ge geus teu samudeng-deng hawa tunuhna jeung leungit salah saurang jirim Kiragabaya ngumbar ka sukahatena si laing ahina mah bisa kabenangan ku parajang lawan da bule dina lumangsungna ye tarung mangsa si laing ngayunan 4 urang lawan mangka bisa dipastikan si laing kalah kumaha oge bakal kawalahan sia nang bule geus teu malire kana rasakan nyeri ngabagikeun panetepna ka 4 urang lawanna bari terus carita aing kakarek sekali kabenangan ku panajang maneh halah malah eta panajang teu mampu ngarubukeun aing geuningan artina sanajan maneh opatan nakeur kakuatan jeung kamampuan cantang tuh bakal mampu ngarubukeun aing anjir sok maju deui selain opatan gancang rubukeun aing geus sabar ya aing rek jumatan anjir udewe kopatan pasti bakal ditarajang deui si laing bakal kabenangan deui ku panarajang nu lawan tadah sia da boleh jurela cilung 4 urang jirim Kiragabaya maju dina rajang babarengan sanajan nang boleh bisa nyingkahan jeung ngabendung panarajang 2 urang lawan tapi nu 2 urang deui harita teu kaburu disingkahan jeung dibendung panarajangna ngajadikeun 2 urang lawan bisa ngasupkeun panarajangna kana anggota badan nang boleh ngajadikeun nang boleh ngacengkang hoream ka tukang sok kitu beres aduh buh aing anjir aing robo anjir nang boleh ngagero nahan ka nyeri bari ngacengkang hoream ka tukang geus teu bisa ngajaga di kasaimbangan badana jengkang koleap kedaput nang boleh rubuh ngabebengkang bari lemah 4 urang jirim Kiragabaya marancu dina tangtunganana salah saurang di antara harita ngumbar ka sukahatena si laing ahina mah teu burung rubuh sia nang boleh ceuk deweke sakumaha hebat ilmu silat si laing teu bakal kawalahan sia boleh pabuktian si laing ayeuna rubuh ngababengkang sagedeug deui si laing bakal sakarat ngaleupaskeun nyawa alias mortar sia boleh tapi anu keur ngumbar ka sukahatena harita jadi kageteun waktu ningali nang boleh harita ngoneal hudang terus cengkat nangtung nandakeun daya tahan badan nang boleh memang hebat jirim Kiragabaya anu ngumbar caritaan jeung ka sukahatena harita musyrikeun panetepna ka nang boleh anu geus mancu dina tangtunganana bari terus nyarita daya tahan badan si laing memang hebat nang boleh tapi sakumaha hebatna daya tahan badan si laing dina akhirna mah tetep sering bakal leuwih parna mangsa narima panajang ti anu dilawan sia mangrupa kanyataan nu moal bisa ditolak deui sadang boleh barosan anjir dengekeun sia wawalak sanajan aing geus bisa dirubuhkeun
tapi aing masih kena bisa cengkat nangtung sah ranca buaya. Hartina Panarajang maneh can mampu ngarubuhkeun tepikan kajeng kereueuh nyawaan sia teh. Si laing masih kena tetep merasa percaya diri da bule. Nya heueuh, aing teh nanaon? Leuwih aing buleger aing. Boga anggapan bakal mampu ngimbangan uji lawan. Geus kabuktian sia teh aing teh naon sia teh. Si laing can bisa narima kana kenyataan. Can aing mah. Mun si laing bakal modar warugan tinggal ke kunyawa. Heuh hapet begug mah anjir. Tong ngeceblek wae bisa dibebekeun sabab bangus teh ku aing. Heuh hasok buktikeun. Mun tong ku ngabacot wae saranca buaya. Ku dewek bakal dibuktikeun modar sia. Curilat cerung opat urang jirim Kilagabaya harita maju dina Rajang babarengan. Nang boleh nyobaan ngimbangan di Panarajang opat urang lawana. Tapi pikeun anu kadua kalina harita nang boleh anu mampu ngapedung Panarajang dua orang lawana. Teu sempat singkahan jeung Bandung Panarajang ti dua urang lawan anu sajena. Sok yuk, aing rubuh deui anjir. Nang boleh harita ngarasa ato modar sia. Nya sok Rasakeun sia. Hayuk ngagrodeunan kan nyeri bari ngajengkang urang tukang satusna rubuh ngabebentang maring lemah. Jengkang koreap disebut. Nang boleh rubuh ngabebengkang maring lemah geus teu bisa ngonya hudang deui. Salah saurang jirim Kilagabaya ngumar dicaritaan jeung kasuka hatena. Si laing rubuh deui bikin anu sakitu kalina cenah gule. Jadi si laing ayeuna mah geus moal bisa udang desa goblok. Sabab si laing memang geus waktuna kudu ngalepaskeun napas anu panungtungan sia. Anu matak cek dewek mun age si laing si Rawing tarung jeung dewek nasibna bakal sarua kawas si laing rubuh ngabebengkang sia. Ngajampana jadi bugang sia. Aki si laing si Rawing memang kudu modar kulengan dewek nang boleh. Modaran si Rawing sarua jeung modaran anjing budug di jarian. Anu geus eueuh gunana aya di pawenangan. Si laing, aki si laing si Rawing geus jadi macan ompong. Geus teu bisa ngagaul. Malah geus robah lain maung tapi ucing kering. Anu saukur ngaheurinan aya dunia oge. Jadi sanggeusna saling modar. Engke nyusul si Rawing aki si laing. Nang bule anu ngagoler tacan bisa ngonea hudang. Barang ningali sikap jeung ngadenge caritaan anu saperti kitu. Harita nang bule jadi muncak amarahna, ngajadikeun kaluar puncak kakuatan anu aya dina dirina marengan kana parobahan anu ngagetkeun jirim Kilagabaya anu keur ngumar caritaan jeung kasuka hatena. Sabab harita nang bule cengkat nangtung dina kayan bangun anu teu sakara-kara. Puguh memang kitu kayanana. Kaluarna kekuatan puncak kan jadikeun rasa nyeri dina anggota badana
alatan kebenangan ku panajang lawan langsung sirna sapada harita. Cirim Kilagabaya anu ngembar caritaan harita tepikeun ka mundur ka tukang sababalengka. Kanyataan ngerasa kaget ningali parobahan kaya nang bule. Sedangkeun nang bule seperti biasa mun geus robah kayana kawas kitu, sorot panona anu semu hurung nganung singa pangaparan anu nyentrakeun hate lawan. Harita nang bule ngabagikeun paneutepna ka 4 urang Jirim Kilagabaya baitus carita. Maraneh opatan boga karep hayang ngabinasakeun aing. Jeung Sirawing aki aing. Terus ngabacot kahina bebeakan kaki aing maneh teh. Anjir. Eta bacotan maneh teh moal bisa jadi kanyataan. Sabab entong boroning rek ngabinasakeun Sirawing aki aing. Maraneh opatan ngalawanan aing ge cantang tu meunang. Apanan aing ge nyaho? Ilmu Sabtabirawa teh puncakna ngan bisa semejai 7 jirim Kilagabaya. Jadi mun nu genep bisa diungkulan ku aing, anu kae tinggal saurang mah. Bakal bea kakuatanana. Saukur kitu apalan kahebatan eta ilmu nu digunakeun ku maneh teh lan sabuaya. Kilagabaya anu asli puguh we kageteun. Ngadenge caritaan sinang bule anu saperti kitu. Budak satepak kawas nang bule bisa nganyahoankeun ngeunaan kakuatan ilmu Sabtabirawa anu digunakeun ku manehna. Tapi Kilagabaya anu asli nutupan kakagetna harita nyarita di Barujeng Seri. Si laing bener-bener ngimpi nang bule. Ngarasa percaya diri bakal mampu ngungkulan kekuatan ilmu Sabtabirawa. Sok sanajan kayan si laing anu ngadadak dirobah. Kedewek teu ngarasa kaget jeung aneh sadang bule. Moal matak aya pangaruhna ke dewek opatan. Anu sakedeung ge bakal maju dina rajang sadang bule. Sok saukur opatan mah anjir ku aing rek dijadikeun tepikeun ka 7 urang jirim. Apanan cek aing oge ngan saukur bisa 7 jirim. Kangaranan ngalawanan 7 jirim. Keur aing mah. Alah. Nanaonan sia dilelel ku aing mah. Hasok maju darajang mun heueuh maneh opatan mampu modan aing mah segancangan anjir aing rek jumaahan sate goblok. Setan alas budak edan jangkar kehed sebelah kau kejuar. Si laing bener-bener nangtang hayang gancang modar sia. Rasakeun cenah bule, rasakeun sia. Surewat cung. 4 urang Jirim Kilagabaya harita maju dina rajang babarengan. Harita nang boleh ngabuktikeun caritanana. Panarajang 4 urang lawana harita bisa dibendung. Panarajangna ku nang bule malah salah saurang di antarana kabeunangan ku panarajang nang bule ngajadikeun nambahan deui jadi 5 urang Jirim Kilagabaya. 5 urang Jirim Kilagabaya maju dina rajang babarengan. Tapi kacepatan gerak nang bule mampu ngabendung panarajang 5 urang lawana. Salah saurang di antarana kabeunangan ku panarajang nang bule ngajadikeun Jirim Kilagabaya jadi 6 urang. Kajadian saterusna waktu 6 urang Jirim Kilagabaya maju deui babarengan,
harita Panarajang genep urang lawan bisa ngabendung di bae Panarajang salasa urang lawan kabenangan deui ku Panarajang nang bule. Akhirna Jirim Kiragabaya jadi 7 urang pada ngajajal malancur dina tangtunganana. Nang bule harita nu cumarita. Ayeuna geus jadi tujuan kawas kieu mah apanan maneh geus mal bisa nambahan deui. Lan sabuaya. Sabab ngasaukur sama tepi ka 7 Jirim. Jadi geus kieu malah puguh ka aingna oge. Pikeun nyi hareupanana anjir. Jadi ayeuna mah kali tinggalkeun buktikeun kumaraneh tujuan anjir. Nah bener bakal mampu ngabinasakeun aing. Nang boleh putus Sirawing dilawan. Jirim Kiragabaya anu asli. Bari nenangkeun getaran hatena harita tos carita. Kekuatan jeung kemampuan ilmu silat si Laing cukup hebat nang boleh. Ya iyalah, masa iya brot. Tapi kangaranan si Laing kudu ngalawanan 7 urang lawan sakaligus. Maka bisa dipastikan si Laing bakal kawalahan. Cek saha, cek si Dodo bari hitut. Kalau aku mau ge si Laing kudu modal nang boleh. Geus moal dibere dia ampun sia. Kamangkulu kawas si Laing anu geus narohkeun nyawa demi mertahankeun mustika ti Talaga Warna mangrupa tindakan nu belagu jeung goblok sia. Nu goblok mah maneh lan sabuaya. Kalau kahayang api milik barang batur. Eta mah sarua jeung ngarampok ka aing. Tapi maneh memang belagu. Teu nyaho ka aing incuna Sirawing anu akhirna maneh jadi dengar cadas san sabuaya. Hasok marjudin rajang tong loba omong anjir. Cek aing rek jumaah ieu teh sia teh goblok. Cadas setan alas. Si Laing bener-bener kudu gancang di podaran sia da boleh. Rasakeun sia modal sia si ayeuna mah. Modal sia da boleh. Tanah sia. Ya. Jorelat cilung 7 Jirim Kiragabaya harita tinjelat majuna Rajang babarengan. Bikin merhatikeun kanombang Sungai Tarung tang tuwe bakal boga pamikiran sarua. Pamohalan nang boleh bakal mampu ngimbangan 7 urang lawan anu harita ngahurup ka dirina. Nang boleh anu ngagunakeun kakuatan puncakna. Harita kacepetan gerakna bisa dibanganku anu jilawan. Nang boleh mampu nyingkahan jeung ngabendung Satya Panarajang nu jadi lawan datang. Ngajadikeun 7 urang lawana dina Jirim Kiragabaya taya nu bisa ngasupkeun Panarajangna kana anggota badan nang boleh. Sok yuk celat pros. Sok yuk bukas. Sanggeus nyingkahan Panarajang 3 urang lawan jeung ngabendung Panarajang 4 urang lawana. Harita nang boleh nibankeun Panarajangna ka salah saurang lawana. Panarajang nang boleh geus teu bisa disingkahan jeung dibendung ku anu jadi lawan. Panarajang nang boleh anu ngagunakeun kakuatan puncak pangsa tumiba kana badan lawan. Harita nu katibanan ku Panarajangna nang boleh langsung ngiles. Leungit Jirimna teu mampu nahan kakuatan puncak nu digunakeun ku nang boleh. Cuilah sawuk. Seperti Jirim Kiragabaya anu kabenangan ku Panarajang nang boleh harita ngegero bae terus ngilas ngaleungit. Jirim Kiragabaya jadi ngurangan tinggal genepan. Ningali eta kajadian Jirim Kiragabaya anu asli harita musirkeun perhatian anak nang boleh bari ngomong dina jero hatena. Edan Sinang boleh kekuatan Panarajangna bener-bener hebat.
cukup sekali nibankeun panalajang kanu jilawan langsung jelas ciri anu jilawan kanyatan anu meh teu bisa dipercaya ku diri aing nyata Sinang Bule mampu ngimbangan kekuatan ilmu sabta birawa tapi aing masih kene penasaran asapira aku kekuatan ilmu sabta birawa bisa diunggulan ku budak satebak Sinang Bule kalaku mau ge kudu bisa dipodara dua aing Nang Bule mancu dina tangtunganana bari terus nyarita Maneh geus ngurangan deui jiri maneh teh euy tinggal genepan saran sabuaya kabuktian sok salajan maneh aya tujuan maju ngahurup ka aing tapi kalah ka aing anu bisa ngasupkeun panalajang kanu dilawan hartina ieu teh aing tinggal ngungkulan 5 urang lawan sabab anu kagenep mah jiri maneh anu asil lan sabuaya anu bakal biakeun tanaga ngan hampura aing mawa ka ayeuna da aing dek jumahan heula hiat jurat sakitu